Bah? Kehirupan motor, Mak. Geus lila teh dihaneutan. Nah, ngahaneutan motor make jeung kudu dihirupan sagala. Nya kudu atuh, Mak. Padahal mah urang seupan, Bah, ku mah dibarengkeun jeung sangu poe. Mak. Gosip anyar. Gosip naon, Cak? Eta randa tetangga sabelah arek kawin jeung duda anu basa harita ngalewat hareupeun imah geuning. Nya halus atuh. Eta mah duana lagi ateul. Banyak kabayang atuh, Cek. Kabayang kumaha? Heeh, lalakina ateul, awena ateul. Kayak mau boga budak ngaranna si Kaligata. Balik di mana, Mak? Geus dihareup Bah eta ti warung tetangga. Ini resep di ditu mah Bah. Ini sagala sayogi. Nah, ti warung teh mun dila. Puguh ge Bah, dieu pas emarek balik ti warung, karek ge salengkah aya pemuda jangkung, kasep, bodas ngegeroan emak. Oh, pantasan atuh ari kitu mah. Pasti Mama ngobrol heula. Poho we ka Abah teh. Lain gitu Bah. Terus eta pemuda geroan marek naon? Bogoheun ka Mak? Lain gitu Bah, tapi wadah belanjaanana kabawa ku emak. Sambil lulungan, dasar gotong royong. Sambil lulungan, sifat silih rojong. Sambil lulungan, genteng ulah potong. Sambil lulungan, bersatuan tengok. Tong, ayah abah mana ke mana? Kaleuweung Kak, rek naon kaleuweung? Nek moro, nek nemak bagong. Har, abah mana sugan teu normal. Geus teu boga kasih emak, make jang rek nemak bagong segala. Rek ngawin bagong. Gosip anyar deui. Iya, gosip naon deui atuh, Cak? Ih, beda deui ieu mah, Cek. Haben we ngagosip. Iya, aya randan tetangga sebelah teh ya, arek kawin jeung duda anu keur itu ngalewat hareupeun imah. Nya halus atuh. Eta mah lalakina ge cool. Awalna hot. Atuh kabayang atuh, Cek. Kabayang kumaha? Ih, Heeh, panan lalakina cool. Awena hot. Mun boga budak kan juga dispenser. Kunaon Bah, ini siga nu barari ngong kitu. Heeh, Mak. Abah teh keur bingung. Bingung kunaon atuh Bah, sok nyarita ka emak sugan, emak bisa mere solusi. Heuh, Mak, ayeuna teh geus tare jatuh tempo mayar pajak bumi jeung bangunan. Abah teh bingung ti mana jang mayarna. Abah mah teu update. Update kumaha kitu mah? Ya Bah, pemerintah Kabupaten Bandung melalui Bapenda memperpanjang insentif pajak daerah tahap kedua di bulan Agustus sampai September. Nah, insentif kumaha hari Mak? Pajak bumi dan bangunan di bawah 500.000 gratis Bah. Ah, gratis Mak? Bah, tah lamun di atas 500.000 nepi ka di bawah 5 juta aya potongan 50%. Oh, jadi setengahna gitu Mak? Bener Bah, tah lamun di atas 5 juta eta aya penghapusan denda di tahun 2002 nepikeun ka 2013. Waduh, nuhun atuh Mak, geus dijelaskeun. Hayu atuh Mak. Ayo ke mana Bah? Rek mayar PBB. Ari emak, apaan PBB anu Abah mah? Kurang ti 500.000, apaan gratis atuh? Terus ayo ke mana? Ka dapur Mak, urang mindahkeun kulkas, ulah deket teuing jeung kompor. Bisa jadi matak. Naon ah? Matak panas tiris, hot and cool. Sambil lulungan, silih pikah hemat.
sapi lulungan, tulung tinulungan, sapi lulungan, buku persatuan. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau doakan. Iya Mas Emak, pasti emang geus jadi korban sinetron. Mah gitu bah. Kade Mak, pemain sinetron mah jago acting, ngan saukur sandiwara. Sabar ke mana? Atuh mah geus dianuki mah, para kacai atuh. Dasar gotong royong, sapi lulungan, sifat silih rojong. Naon, Bah? Sapi lulungan, genteng orang potong. Sapi lulungan, bersatuan tengok. Naon, Bah? Besok ribut. Mak, ieu teh kunaon, Mak? Bibir sumur nepi ka rapat kieu kana ember. Sampai batung sok ribut. Nah, kunaon kitu, Mak? Kamari jamu sari rapat mati kecemplung ka jero sumur. Rapat, Mak. Tegukan go perbawa sapi lulungan, biasa jiwa sajiwa, sebut singkil nabas nipas saling singan. Tong, ayo nama orang diajar bahasa Arab bu jeung mak. Hayo mak, gampang itu bahasa Arab mah. Bener gampang, cik. Bahasa Arabna hiji naon? Wahid. Bener. Bahasa Arabna dua? Isnen. Cik, ari bahasa Arabna hiji dua abus kana sumur. Wahid, si Isnen teu kejebur. Sambil lulungan, sifat silih rojong. Sambil lulungan, genteng ulah potong. Sampurasun. Rampes. Kamararana bah ini sarana pikir. Si Nonot ka mana? Tawa keur ka warung, pan nyahoun warek ka dieu. Tapi da ari cai jeung ngopian mah atos sayogi. Leuh eta mah meuni karesep uap pisan. Meuni saha teh? Abah, beuting ngadenge teu di pos ronda? Aya nu ribut. Teuing atuh, Wak. Asa teu ngadenge, emang ribut kumaha, Wak? Sakitu rame, pero kok Abah teu hudang? Asli nawa peuting mah sare tibra pisan. Emang rame kumaha gitu, Wak? Nya cenah mah aya kuda ngadahar anak. Hah? Terus kumaha, Wak? Nya pas ditinggali keluar, si Horeng bapak-bapak keur main catur. Tegukan go perbawa sapi lulungan, biasa jiwa sebut singkil nabas nipas saling singan. Bang, geus ti mana poe ieu mun siga nu lalung sakitu? Heuh, puguhan, Wak. Tadi teh balik ti kebon, datang ka imah. Kalah pasea jeung si emak. Nu ngaranna hirup bah, kudu masagi. Dan nu ngaranna rumah tangga mah pasti aya cobaan. Heuh, Wak, abah ge apal. Da ari anu loba cabean mah eta ngaranna seblak. Tegukan go perbawa sapi lulungan, biasa jiwa sebut singkil nabas nipas saling. Tong, geus ningali acan mobil anyar Mang Wawan? Geus mah halus ya. Heeh, tong, cenah mah eta teh hasil ngebon jahe. Mak jarak 2 bulan ngebon jahe bisa kebeli mobil. Heeh, tong, emang eta teh jahena sakumaha nya? Tapi Rama ngan 2 karung jahena mah. Tapi naha bisa mahal kitu nya, tong? Pan dijual yang tanah-tanah nak. Action. Apa tuh, Cik? Aya gosip anyar. Gosip naon, Cak?
Eta rada tangan sabelah arek kawin jeung duda anu basa harita ngalewat hareupeut imah geuning. Nya alus atuh. Eta mah dua anak ge atuh. Oh, action. Apa tuh cek? Ayo gosip aja. Gosip naon cak? Eta ih tetangga. Sorry. Karena besak. Anu ngaliwat kemana nih? Oh, ya dari awal. Ya, action. Apa tuh cek? Ayo gosip aja. Gosip naon? Eca? Eta ih randa tetangga sabelah arek kawin jeung duda anu basa kali itu ngalewat hareupeut imah geuning. Ya alus atuh da eta mah dua anak ge atuh. Nya kabayang atuh cek. Kabayang kumaha? Pasien tadi naon? Mana teh ngomong? Ya, benar. Kabayang kumaha. Oh, iya. Kabayang lalaki atuh langsung tadi. Ya, action. Sambil lulungan, silih pikah hemat, sambil lulungan.